Al-hukmul wajibu wal mandubu wa ma ubiha wal makruhu wa ma hurima. Hukum syara'a ya lima kabehna, hiji wajib sunat anu kaduana, tilu makruh haram nu kaopatna, ari wenang eta anu kalimana. Fal wajibu mahukima bisawabi bi fi'lihi wa tarkihi bil iqabi. Ngaran wajib diganjar mun dilakonan, menang siksa upama ditinggalkeun. Wan nazbu ma fa'alahu bisawabi walam takun fi tarkihi bil iqabi. Ngaran sunat diganjar mun dipigawe, henteu menang siksaan mun ditinggalkeun. Wa dhabitul makruhi aksu manudib, kadzalikal haramu aksu ma yajib. Ngaran makruh diganjar mun ditinggalkeun, henteu menang siksaan mun dilakonan. Ari haram diganjar mun ditinggalkeun, menang siksaan upama dilakonan. Walaisa fil mubahi bisawabi fi'lan wa tarkihi bila iqabi. Ngaran mubah teu diganjar teu disiksa, nu migawe nu tinggalna henteu dosa.